Wilujeng wengi abdi di Gunungan Inhok Teng Ranjeng bade nyaritakeun dinu pangalaman hari-hari ka Mang Boboy. Kumaha Mang Boboy? Terus siap pengalaman nu kaalaman ku Mang Boboy? Pengalaman mah da loba sebenarnya mah tuh udah geus ieu usia mah. Pasti seueurnya pengalaman. Mau nyanyi. Tapi anu pika serius teh kumaha? Kieu we rasa ti katunya ti ieu mah. Harita bahasa ai di dia makan apal sararea meureun nya. Nuhun. Pas pangaonyeng di rumah. Pagawean mah kekulilingan lah jadi sales gitu nya. Tiba lagi eta. Harita teh geus lohor di masjid. Terus saya beres di masjid teh ka toko gitu. Kan beneran di tengah jalan teh babaturan nelpon. Itu posisinya nyalira teh Pak Bobo, Mang Boboy. Ya tuh. Pan keur ieu ikhtiar. Pas nelpon tengah jalan teh. Kudu teh diangkat si telepon. Biasa ai keur jalan mah kan make helm. Ya. Si HP teh diselapkeun ka dieu da bari nelpon gini. Ai kebiasaan di dieu mah. Nyimpen HP teh di dieu. Pas keur nelpon teh ngobrol aja jeung babaturan pas cek babaturan teh. Aya naon cenah? Boboy aya naon ya? Ya cinta ini dia nek ana HP bisa tinggal di masjid. Atuh dia balik deui ka masjid. Yo cakak teh babaturan seueur. Naon seueur sia teh batur ruas kan. Ari ieu nelpon kana naon kana HP pan ya. Ke HP di mana ini? Apa di kenal masa biolo jadi Lain, jadi rasan Boboy teh rasan apa teh aya di masjid bener. oh sing ketinggalan. Nama dilanjut wae ka Mang Dedi nya. Tah abi aya udah tumaros ka Mang Medi. Iya, Mang Taslim. Kumaha aya pengalaman Mang Medi selama nu kapengkar-pengkaran pengalaman ku Mang Medi? Carita Mang Medi mah kieu. Tidak aya pernah anu kasurupan. Anu kasurupan teh geus ku sabaraha dukun teh ieu teu mampu, mama ku ajaran ge teu ieu teu mampu. Nah, eta kunaon teh bisa kitu Mang Medi. Eta teh dia masih teka-teki eta kunaon kasurupan kunaon deui. Ya. Eta mah pas main ngajak Ai kasurupan teh kasupan. jadi ieu masih kagerem kieu. Aduh, Bahas ieu mau teh nya? ai ucing. Ucing no eta teh. Coba Ada kucing ya. Pan ucing. Ucing. Eta mah nu kasurupan eta geus sebenarnya kudukun nu sakti mandraguna nya teu kirim-kirim. Si Roleng teh iku ieu naon teh? Kunaon? Curi jempol. Elena naon tah kucuri ieu. Kucur kucingir bersukan dikitu ke. Main dengan jempol kurang di. Nah itu Oh, jadi si Ajena di situ pun teh dapur eta pecentring teh. Tilu dilanjut ku Mang We. Saya caritana anu itu anu menurut lama itu gue sedihnya Kunaon tak sedihna tah? gue gawe kesepinya Alah, kalah kita main semikil mah. Udah ada diregapkeun ieu mah. Isa di ke masjidnya kan ada pun Pak Haji Solihat Oh. Haji Solihin Iya. tambah weh Ya. ya dari biji kan ngaliwat ah 100 itu yang mana atau dia teh di ke masjid harus sholat kan di masjid dia sholat hanya berbalik aslinya ya tambah berbalik Jadi aya eta posisina tepok satu salatna tuh. ya setengah box itu lama bener tuh pak Kayak gak baliknya. pas beres sholat balik ke imam tinggalin duit masih tinggalin bener duit palsu mas atau video aduh pastinya itu mah bisa ke rumah beas satonan pas itu kan duit ya beres sepi kira Lain ai ngomong naon teh siga teh. Iya. Dek meuli suang sebelah. orang atur Nah, obrolan anu kaopat. Eta Mang Junaid, kumaha pengalaman nu tos kaalaman ku Mang Junaid. Kumaha tah Mang Junaid? Sareuteuna kieu keur gawe di terminal keneh. Begitu datang ka terminal isuk-isuk keneh teh. Cek ka orang heueuyan barudak. Mimiti kumaha dulur ente si Bombay. Searching teh aya kadunyaan. Langsung karasa kadunyaan. Di mana aya deukeut di dinya maharna geus murah sih 75.000. Datang baturan hiji deui. Sekoran. Datang deui si Dani.
ngobrol yang masa eta kadunyaan eta rame hari ini eta Saya teh cerita ya hal yang beunghar. hari yang beunghar dibawa pas hareupeun Polsek 03 baheula mah aya tukang kadu naik bus turun di Parapatan Manuel kadari we ka belah wetan nah dinya teh sok mana duitna keur meuli ieu kudunan 20.000 sewan aduh sok pesekna apa sek bisa didikeun ka barudak teh sok arasan Jadi ewang salobaan teh buku tiluan dah soal teh bagi kadu nya. eta mah begitu di dalahan di arasaan Ya. Caka saya teh kumaha terus nanti aya teh kadunyaan mun kadu bobodohan mah karasa gitu gitu teh atuh ngambek kasorangan teh aya Aya baturan aku mah tuh. aya nu ngambek hiji net cenah tadi naik orang 20.000 teh keur sarapan Benar kan ada ini kadunyaan langsung ada ini Nah, sakitu wae di Wilayah Inhok Ranjing ieu sapara kanca sadayana. Tos sakitu heula baraya. Atur nuhun. Assalamualaikum.